Nyaka mana si Akang wayah kieu can datang wae kalah cangkeul ngadadagoan ieu teh. Mudah-mudahan ya Allah ayeuna masih menang gede amplopna tinu hajat teh. La ilaha illallah. Akang, nanaon jadi penampilan jadi kieu amplop mana amplop? Dita tadi ngadaguan amplop mana kadekeun? Duh nyi, Akang teh cilaka puguh oge yeuh. Cilaka naon ari Akang, tapi amplop menangnya. Amplop menang. Yeuh nyi, atuh tong amplop-amplopan wae. Geus puguh Akang teh diancam wae ku Haji Mayung, ulah mimpin tawasul. Ya boga masalah naon atuh jeung Haji Mayung teh, ti kamari teh Haji Mayung we hayo. Besek menang besek. Boro-boro besek wajit oge henteu Akang teh. Jika lupa saya, pemajikan Ustad, keke, amplop jika nabi itu, dasar si jinten, pemajikan Ustad asal gitu-gitu tuh ini. Teh, naon aya naon? Lupa saya tuh, pemajikan Ustad, tuh naon da amplop gitu. Oh gitu. Nih gitunya pemajikan Ustad. Bukan masalah naon amplop awewe teh gitu-gitu teh pemajikan Ustad. Palingan Ustad manipot begang gitunya heuh. Hanya dipegang gitunya. Gitu we meureunna pamajikanna teh. Ya apa? Pantak Ustad ompong. Henteu teh apa? Dibabu ku coet. Alah, astagfirullahaladzim mani kitu. Kapan eta amplop na leutik cenah tinu mere tinu hajat nate. Oh Di gitu. bale dong ku coet. Palingan atuh matang teh diompong teh kitunya. Aduh, Gitu. kumaha? Amit-amit. Yuh. Gitu-gitu teh nya. Aing mah Haji Mayung teh kamari ieu aing mah kareso. Lah, nyi, mereka mana pan ieu bumina ge? Nya heueuh nya rarasaan teh itu imah teh ieu imah urang mah. Aja dong si ulah kan balik cicing awas mun asup. Ya, ari pamajikan aing aya teh daek ngarti. Pasti kunaon poe ayeuna aya loba musibah jebak ku Haji Mayung hayo diancam itu. Pamajikan sarwana. Ya usaha sahijieun Gusti. Halo. Nah, bieu teh menang besek-besek acan aing beuteung geus kekerbekan ya. Duh. Biasana masuk aya nyelap haji di dieu teh eueuh geuning. Aing teu ngarti ka. Srehenya. Aduh salah suka imain sama dosa nurun pasehan. Balik ah. Aku mah ieu di Arab kita tadi balik mawa amplop hari ieu kalah teh bawa nya di imah loba bayareun. Aing mah. Gablek salah kita. Yo loba bayareun di imah teh ieu teh. Nah, jujur ka dieu alik sia. Ya. Boga pamajikan kitu-kitu teuing aingnya. Ye. Naon sada awas sia lamun ka imah menta kokok sia ku aya. Yo, nya atuh ulah kitu-kitu teuing. Kira ku Akang malu pasean kokok. Jeung geus berat kahanat nyi. Iya si Haji Mayung gara-gara na teh. Ruksak. Ieu kumaha ngagayot.